Sakumaha nu kauninga para wargi harita juragan marga maksudna keur ngoromeoh ka Nyimas Malati samalih Nyimas Malati make jeung abrug-abrugan menyebutkeun najis sagala rupa para wargi. Ngan sakumaha nu kauninga para wargi anu mulia harita teh memang aya oge marjuk. Dirinya nafsuna marjuk beuki ngagedur tapi teu bisa prak ngalaksanakeun tindakan sabab di tukang kadenge soran ngaguru prak. Timburu marjuk antara ka Nyimas Malati pasti ku aya jempe teh beunang ku karakusanana juragan marga kitu deui timburu kudu ngaguru prak di tukang ganekna juragan marga kaluar. Nu harita pikeun marjuk bati hate werek ngadobrak sieun ku si Tihul. Padahal harita Nyimas Malati jempe sotarin pasrah tapi dibekem. Bari awak tetap adug-adugan ceg juragan marga kana peso balati nu geus ditunda dina meja. Terus diamangkeun sigarek nu luas nikem dadana Nyimas Malati. Sedeng marjuk harita diuk dina kursi bari sirah tungkul. Ceuli duanana ditulkeun hayang ulah kadenge sora amekan juragan marga. Waktu marjuk keur tungkul ujug-ujug berai pantok kamar juragan marga ngadak-ngadak muka ku sorangan. Siga aya nu asup ka jero kamar. Tidinya juragan marga nu keur ngamangkeun peso balati teh teu puguh-puguh ngagoak bari terus ngajungka tina ranjang kahanap. Atuh Nyimas Malati sakedapan ngarasa kaget sampureuwas. Ngadenge sora juragan marga ngagoak bari awak melenting terus ngagubrag kahanap. Disangkan aku Nyimas Malati mah marjuk ngayakeun katelengesan ka juragan marga. Tapi barang Nyimas Malati ngorejat hudang di jero kamar eueuh sasaha lintang ti juragan marga keur nyuuh. Jut Nyimas Malati turun tina ranjang terus menerkeun samping sababrek morosot. Bareng jeung kitu juragan marga pareng ngorejat di hudang. Gilak malik terus nyuruntul maksudna ngarontok Nyimas Malati. Ngan edas Nyimas Malati ngarasa kaget nu lain heureureuyan. Waktu juragan marga geus nampeu teh ngagoak deui bari rek awakna ngalegedai. Aduh, Dihul. Awor, tulung. Pokna juragan marga tuluy ngadayagdan. Keur tijungkal juragan marga ngajungkal bari ngagoak siga anu ngagempur beungeutna. Bruk juragan marga rubuh durug-dug Nyimas Malati siga anu ngagusur kaluar ti kamar. Parang marjut ngurejat maksudna rek nongtak leungeun Nyimas Malati kalawan rek dibawa ngejat. Ngan orok kaya marjuk di tubuh punggung ngadon ngajengkang siga anu ngajejak dada. Gubrag marjuk ngagubrag ngarumpak meja. Durug-dug Nyimas Malati siga anu ngagusur dibawa ka tukang. Parang harita Kitihul jeung Ki Haur kalaluar sabab manehna ngadarengeun sora juragan marga. Adudunganana hangageroan anak gokar tingali Nyimas Malati aya di tukang. Sirilik we si Tihul jeung si Haur nyirilik maksud rek newak Nyimas Malati disangka rek kabur. Tapi bata Nyimas Malati katewak malah Kitihul ngaharekeng. Awakna murungkut siga nu digempur hulu angeunna. Ari Ki Haur harita jajari jegan bari nungkupan beungeut siga meunang ngabanting. Geus kitu mah Nyimas Malati salamet bisa kaluar tapi kaayaan siga aya nu ngenyang. Nganduka teuing kusaha disebutkeun digusur ku jelema piraku eueuh jirimna jeung make bisa juragan marga ngajoprak. Kitu deui gandek-gandekna tim jarungkel geus puguh marjuk mangajurah roh. Awakna katinihan ku meja nepi ka akhirna Nyimas Malati ngiles. Timahna juragan marga heureut 10 menit Kitihul jeung Ki Haur kakara sadar tuluy ka jero meh bareng jeung norojona juragan marga ti kamar bari popoyong kodan nyekelan dada. Ari marjuk mah harita gawena ugal-ugil werek cengkat teu bisa sabab punukna katinihan ku meja marmer mangkaning meja anu sakitu gedena. Kunaon juragan sepuh? Ceuk Kitihul kakara nanya. Wah, bangun sia si bonge si goblok sia. Jika gerok wae ngajar itu wae sia jelu. Aing aya nu meupuh kana cangkeng jeung meupuh dada teu kadeuleun jirimna. Waduh. Ieu dada aing nyasar mah. Aduh. Aing ripu deuleu. Setan di mana juli di mana? Ngajun kumaha nih kitu ka aing. Aduh. Kakara aing saumur nyemuh hulu boga pangalaman model kieu. Cek juragan marga menisiga anu ripuheun keur make jeung hitut sagala tuluy diuk dina kursi. Aduh. Amun juragan sepuh saya tosna mamang sareng ieu Ki Haur. Muping juragan sepuh nyauran teh barang mamang keluar ti kamar ge. Gok ninga Nyimas Malati lumpat. Barang bade ditewak ku mamang sareng ku Ki Haur. Ujung jabro deul angeun mamang anu nyajotos. Mun asa nyelek. Aya karaos keneh we juragan sepuh dah. Komitos teh mah asa dibanting ku gada selawe kati. Nah, aya teh teungeulan banget teuing juragan. Sami simpuringan ngagempur kana beungeutgan lah. Biasa teh buku ditinggalian dupi Nyimas Malati. Terus kemana juragan sepuh? Sambung Ki Haur kalawan nanyakeun Nyimas Malati. Wah, bujur sia.
si atuh ya hanya keur bedul sia geus buku dia lain kasebut aki-aki mun di bukil sia anu jarang ku gede ngajon mailok sia ku jurig ayo medok ku jurig bedul deh ayo nanyakeun malah di kaing kaya kai rumah sia nyamru ka sebangkong korod munang ko dina cadang si peot sia peot main jadi aduh sila kamu yang isi capek jangan malati geus hasil cita-cita dewek hampir hasil aduh gitu jadinya kumaha itu betal dewek ya ari geus kieu dihul haur ulah-ulah dewek kaidana euy kumaha lagi euy ngomong jaca jantan mah tuh saya ti ayeuna we atuh juragan sepuh ti ayeuna naon sia dulu Juragan Marga nanya bari ngarewe sumun ka cikeumeuh sun wah cenderung tuh ya hanya keur sebedul nah dewek teh jelema Allah kitu make kudu ka cikeumeuh munya kitu kali tu batu cia ka cikeumeuh bae we sia nganya pisan kai cek Juragan Marga nyentak kalawan nyarekan ganek-ganekna keur kitu marjuk ngagegero bari leungeun sabelah roroesan Mang haur cing kuring tulungan ya katinian meja aduh buru-buru ya penuh kuring asa pites ya cek marjuk atuh mah Ki Haur jeung Kitihul kitu di Juragan Marga ngaliuk ana brehoreng marjuk keur ugal-ugil dulu eta si kunyang katinian meja aku gilanceuk aduh sing palang siang beuna ti cengklak mangeuning di dieu waraji ya cek Ki Haur terus nyamperkeun regeyeng meja-meja marmer diangkat kuduaan korejat marjuk kudang tuluy nyebakan punuh nah di lain kunaon si ajuk Juragan Marga nanyakeun Poki harita teh ku marjuk dicaritakeun yen maneh lagi anu ngabantingkeun beungeut bari hate mah gemes keneh ka Juragan Marga sabab timuruna marjuk pasti Nyimas Malati geus beunang dirina ku Juragan Marga sanggeus tutas marjuk cacarita kitu Pok nyarita pamitan rek balik punten abdi mah bade wangsul mah jalaran tos aya nu azan tuh rupina mah tos majeng ka siang ge rek balik ayeuna si lain marjuk mun wa bade ngeureuy we nawa tema marjuk bari teu weleh nyabakan punuk asa sengkek urut katinggang ku meja marmer ya aduh jagoan heula we kerek mere keur jajan jeung miabe keur kainu lain deui ceuk Juragan Marga muniang nangtung tuluy asup ka kamar berai mukakeun pantolomari terus muka kunci laci nu maksudna merek mere duit ka marjuk barang laci ditarik kebeg Juragan Marjuk ngagebeg reuwas lain di kieuna sabab duit 50.000 tina laci eueuh saperak-perak acan atuh kareuwas Juragan Marga katurung katutu ngan anehna naha duit bisa eueuh sedang lacina dikunci dihul haur waduh ayang kan aing cilaka dulu waduh cilaka kunaon jeung sepuh Kitihul jeung Ki Haur gancang nyelampeurkeun duit dewek 50.000 euy eueuh saperak-perak acan euy pira aku Juragan kapan dina laci lumari dikunci sanes cek Kitihul heran aku dewek dikunci malah kuncina ge tara tinggalun hari bieu barang dibuka ku dewek duitna geus leulis euy waduh nah sa jalmina atuh nu kumaha bantunya na kartos teh kan margi teh jalmi piluaran ka tamih lacina dikunci teh nya ajaib we na keur mah disebutkeun aya nu nyanak ku jalmi kumaha nyanak nah da dikunci atuh disebatkeun dicokel kuncina keur aya tabakna nya aneh bin ajaib ieu mah ye kan makani ngartos 50.000 teh kamu abdi sami sareng alah sakumaha mah margi raha teuing abdi ngalaman ka 210.000 cek Ki Haur mangherankeun lain keheureuyan atuh marjuk ge milu ngahuleng harita teh para mitra nya suwe dewek euy mana si Malati kabur mana gablek duit ngan sakidu-kiduna leudeus waduh si edan sia lamun saruba kitu mah teh lah ya si rumah nu ungah ka imah we ya buktina dewek jeung si lain sarerea ngadon aya nu apa palang siang Malati ge bisa ngejatna teh dibawa ku si Luman euy cek Juragan Marga boga timuru kadinya pangitu abdi mah sanes siluman kan piraku siluman nya kartos ada duka upami disebat tuyul mah kamu naon siluman dasar tara jajan siluman kan bagi saur wartos tuyul mah sok nyanakan artos bari lebet ka bumi tara katinggal ku jalmi kitu sambung Ki Haur sugan nu disebut tuyul teh we jeung arek balik wae maju man wayana kuwa tujubanan keur jajannya sadarnya marek dibere keur inung ilaing sekalian tapi duitnya eueuh anu ngagubung ku juring tuyul Yosua mangatu pami Yosua jeung ka didinya tema Juragan Marga Jut harita marjuk turun tuluy ngaleos rek bali bari mawa hate nu pinuh ku handeueul jeung ka amek kudu jadi toa jeung ka siluman nu teu pupuh ngadon ngabanting beungeut nepi ka beungeut marjuk rada geuneuh harita barengan pisan Nyimas Malati ngejati imahna Juragan Marga nu ceuk sangkaan Juragan Marga mah ganek-ganekna kaunggahan ku siluman atawa tuyul
Saurang budak bujang nu pangawakan seseg keur lempang meninga gede lempang dina galengan semurusuh. Si horeng sarji kakara balik anu dadakuna mah kanu dianyerkan tayalian ka mangsapna. Jeung kabi emot rek muguhkeun digawe kana ngagaru. Tapi manehna ngadon terus ngenong sabab anu didatangan ku manehna nyampak ka papatenan anakna maot. Atuh sabarji kapaksa milu kemi. Nya harita subuh-subuh nyelang balik heula maksud rek bebeja kanu dianyerkan anak bisi arep-arepeun. Sedang nu dianyerkan ku sarji kadatangan ku 3 urang barudak jajaka. Tayalian ku batur-batur Cep Beni nu maksudna rek newak sarji disangka mah mawa kabur Nyimas Malati. Puguhe mangsapnan ampir-ampiran pada nyariksa ku babaturan Cep Beni. Bahwa kuna pisan mah ku ngaran Rijal meniti popolotot jeung nyantong-nyantong pereup kana beungeut mangsapnan. Nepi kabi emot mah pamajikanna ngayak-yak we di kamar. Tina bakating kureuwas jeung sieun anu jadi salaki pada nyariksa. Pok Rijal tumanya deui ka mangsapnan di barung ku Budi nu merengut hasim. Jadi benar si Sarji cicingna di dieu nya. Laras di dieu ade namanya kirang langkung sasasi kawit nama. Jadi itu di pasantren yang ngari anjeunna teh aya hubungan naon atuh suun anjeun teh? Naon teh sareng ngepun putra teh? Putrana majengan mulia nu dengan Nyimas Malati. Suun kang Omang mah da terang-terang suun anjeun aya hubungan teh kitu. Sapira aku jeung batur sai mah kitu nyaho gaban ceuk tadi nyaritakeun ti heula Malati sok rajeng ka dieu. Lawan geus wanoh jeung ngaran si Sarji. Tapi ayeuna mah nyebutkeun teh nyaho-nyaho. Ya Mang. Ari jadi jelema bari ge hayang ulah ka bawa goreng sok komo ka bawa cilaka. Ulah sok ngilungan jelema jahat. Leuwih ada terangkeun sajelasna. Da kuring moal milu ngajamin kana kasalamatan Mang jeung menjadi pamajikan bisi si Sarji ngayakeun tindakan ka Mang kitu. Aduh komo kitu atuh aden. Mang teu daek dijamin mah. Tah dibalik ketang. Tuh lain moal milu ngajamin tapi milu ngajamin kuring teh. Cek Rija tetep kudu nerangkeun perkara Sarji. Celengkeung baturna Rija anu katelah jahid pipilueun ngomong bari meupeuh-meupeuhkeun hoe segede inung leungeun anu dicongona di babandulan ku baud segede inung suku harita teh para mitra sadaya. Malah mah harita teh dibanting-bantingkeunana kana meupeuh-meupeuhkeunana kana dampaleungeun. Oh katu terangkeun Mang tong sieun-sieun bisi si Sarji ngayakeun tindakan mah atuh. Keun kuring anu bagianana pasti direrejet igana ku kuring. Tapi sebaliknya lamun Mang teu daek nerangkeun bae pasti kana rugina. Toh itu geunah galeus sosonoan jeung Malati Mang nu ruksak nu batak pokoe caritakeun dibawa ka mana Malati teh ku si Sarji. Sabab sangkaan kuring mah geus moal nyalahan deui wuri-wuri Malati eueuh ti imahna, si Sarji eueuh ti dieu. Jeung mani sabeuting reujeng eueuhna ge siga nu geus janji ti tadina. Kuring mah yang paamprok jeung jenis sasote. Rek nepikeun sakumna amanat ti babaturan kuring nya teh ti Beni salakina Malati. Cek manehna lamun pareng jeung Sarji aya komo lamun Malatina aya mah sakalian wae sina dikawin ku manehna. Tapi saacana dikawin kuring rek mulangkeun heula ka nyeri batin kanu jadi babaturan. Pokona mah kalangkeun nyeri batin babaturan. Teh kitu-kitu acan mah sapiraku deui atuh jasa ditincak hulu pisan ku ngaran si Sarji teh. Cek Jahid setengah ngancam. Aduh kasep aduh. Sanes mangakon-akon aja nabi bade miningan ka jalmi nu lepat ade. Sanos yang kembali bawas naraga Mang pada dicacak di walang-walang disiksik di kunyit-kunyit tiga Mang teh deui. Ari sakinten aden ikhlas mah kadiri Mang nu leres-leres Mang teh terang perkawis jang Sarji. Kangen naon Mang nutupan atana pingilungan ka jalmi nu kagungan kalepatan. Sokomo ieu kumaha wantunya nyanak istri nu kagungan caroge. Pomi aden sadayana teu percandan kana iman Mang sangem mange mangga masing bade di kukumaha oge. Cek mangsapna nyerenkeun diri ku sabab bener-bener ayeuna mah teu nyahoeun kana persoalan Sarji mawa Nyimas Malati. Upami jang Sarji leres-leres katinggal kieu nya nyanak Nyimas Malati mangga masing bade di kukumaha ge. Kang emang mah moal ngahalangan. Margi Mang mah teu saduju upami anjeunna kagungan kalakuan kitu kumaha bantun ngiwat istri nu sanes muhrimna bari kagungan caroge. Sambung mangsapnan geus dikitukeun mah jep nu tiluan jarempe ukur silih reret jeung baturna. Samalah Rizal mah harita teh make jeung ungut-ungutan sagala sirahna sakapeungret tatanggahan bari nyerebungkeun hasil proko ka luhur. Para mitra kaum dangu harita Rizal tuluy nyarita deui. Taina mah kieu memang kayak di mana Sarji aya ka dieu omat ku Mang kudu diolo sangkan manehna ulah ditanya. Malah di mana manehna datang ku Mang jeung ku pamajikan Mang ulah dibudian. Ulah ditanyakeun nya henteu si Sarji mawa Nyimas Malati. Sawa bisi manehna ngejat deui isukan pabeberang kuring ka dirinya. Cek Rija siga nu sadar.
cuma ngabalik angkat ka dia gila tu aya pamanganana mali teu kinten bingana kang uang Aden. Ari kitu mah Aden tos bajong hok sareng anjeunna mah. Tiasa aya waleran ti anjeunnya ajaran naroskeun ka Mang mah kedah kumaha Mang ngawalerna kumaha kitu terang teh ya Aden. Cek Mang Sapnan. Nya eta mah kitu we omatnya. Di mana si Sarji datang ulah waka ditanya naon-naon. Samalah dibudian ge ulah Mang pura-pura teh nyaho we. Dawa pura-pura nu teu kadatangan ku abdi. Yu ayeuna mah urang balik heula. Kenelang ke pabubudang urang ka deui sugan si wolakna balik. Cek Rijal bari ngorejat nangtung. Cut puluin teh dituturkeun ku duaan. Sanggeus rada jauh ti imah Mang Sapnan reg areureun dinu rada singkur sarta ngawarangkong duka naon keur diwangkongkeunana. Teh sakumarila guru takbi mot pamajikan Mang Sapnan nyampeurkeun sarta nyarita meninggal lapar kene. Sok sieun nya we jang Sarji terus ngiwat Nyimas Malati. Utang tu urang ka bawa goreng meureun. Acan engke didatangan ku mama ajengan geus moal henteu nyalahkeun ka urang duaan. Kadatangan kuno bieu ge geus keur abdi mah meuni asa teu puguh rarasaan ingis abahna disariksa. Panganing barudak anu keur marejeuna sakitu kararangna. Komo basa abahna tali disantongan peureum madu. Abdi meuni reuwas luar biasa tadi teh. Gancang we abdi teh ngalius ka kamar. Sieun abahna terus disariksa, makaning barudak nu sakitu keur majeuna sareseg. Komo ningali nu make kacamata hideung meniti bubun cerang sigarek sabak-bakeun mah Nah atunya kamu nya teh manjang Sarji mawa ngejat Nyimas Malati asa kabina-bina teuing. Madul boga kalakuan kitu kawas teu ngarti we kana bab agama. Sarua we rek nyilakakeun kanu aya di dieu. Hayang teh lamun nya niat gor hayang boga pamajikan ulah mamawa awewe nu geus boga salaki. Kapan cara kitu teh kacida salahna. Matak jadi bahaya keur diri manehna. Beja we ka urang. Kamari rek muguhkeun ngagaru teh Kanjang Madna tapi hampir sapoe-sapoe ting teu balik-balik pantosna teh nya we geus aya janji jeung Nyimas Malati. Teuing atuh abah ge teu ngarti ye teh. Tapi keun belah hayang nyaho tempoan sabuti nepi ka beurang. Lamun eueuh wae abah rek nanyakeun ka Mang Madna, ke Kanjang Madna. Nah aya eueuhna Sarji ka ditu lamun eueuh teh teh manehna mawa ngejat Nyimas Malati kitu. Ceuk Mang Sapnan. Turun maksudna mah rek bebersih katampian sabab harita cahaya Batra Surya ti beulah wetan. Geus rada raya-rayan caang bari sangkaan mah Rizal jeung baturna geus baralik ka tempatna. Pada Rizal jeung baturna raya kene di sisi lembur can waka baralik. Sabab Rizal panasaran rek nungguan nepi ka beurang, hayang jonghok tepung jeung Sarji. Waktu Rizal keur ngariung jeung baturna hanapeun tangkal kalapa, sisi lembur rentang-rentang ti beulah wetan aya dua urang jalma. Di antarana saurang wanoja jeung saurang budak jajakan keur laleumpang bari ngobrol. Sakapeung-kapeungeun areureun bari teu boleh nyarita si horeng Sarji jeung Nyimas Malati nu teu kacaturkeun di mana patepungna. Reg Sarji eureun tuluy nyarita ka Nyimas Malati bari budina alum. Nyimas, hapunten nu kasuhun mugi Nyimas teu rengat manah sanes akang tega alim kacalikana teu dikasumpingan ku Nyimas. Nanging akang ngaraos inggis ku ama sareng ku ibu disangki akang tos nyanyanakan teu leres ka Imas. Padahal tepangil me ayeuna. Komo kitu Nyimas parantos kagungan caroge tada teuing we janten caroge benduna upami ningali Nyimas sasarengan sareng akang. Ulah-ulah akang didakwakeun kanu wajib dia disangking nyibat Imas. Hari katami-tami saur Imas tadi nyaurkeun tos dua wengi teu mulih-mulih. Umawi mangga we ngagera mulih atuh Mas. Hawa tos ka ibu sareng ka ama tada teuing we ibuna mangangluh. Kajabu bumi henteu kagungan caroge name akang tiasa nyerengan mulih ka bumi. Sasarige nalika Imas diaca nikah mah sok rajeun akang ka ditu. Mali sawaktos-waktos akang sok rajeun mun dianturan ku Imas nanging akang ngiring ngabantos macul di Serang Mama. Kapan ku akang teu ditolak sajabi ti kitu rajeun akang enong sareng Mang Nawawi. Ari mah ku jalan Imas parantos kagungan kawajiban akang teh teu wantun dongkapnya mun ngajak dibilih aya kasauran nu teu kanten di tuang rama. Sangem kasarna bila aya sangkian awon ka akang. Da nya kitu Mas kasebat jalmi mah. Sok aya we timuruna Mas. Cek Sarji nyarita ka Nyimas Malati. Nu dipalar ulah terus milu ka Sarji. Dan akang teh moal kersanya. Abdi ngiring ka Mang Sapnan. Nyimas Malati nanya. Sangga akang ya hapunten Mas. Sanes akang alim kalingihan ku Imas. Mung ngajagi kasauran nu sanes. Tema Sarji tetep nolak. Mung kailuan ku Nyimas Malati ka panganyerkanana. Sebias-biasa akang alim sasarengan sareng abdi mah. Abdi getos terang sareng ludeung ka ditu manyalira. Ka ditu ka mana Mas? Sarji neuteuk beungeut Nyimas Malati. Ka ditu ka Mang Sapnan abdi getos terang bumina. Ulah Mas. Sing watos ka akang Mas. Nang ulah sagala ka ditu mah sanes bade barang ngasuhunkeun.
ulahnya kelan segala rupa dina oge, cek Nyimas Malati. Siga nu amek ngepeskeun leungeun Sarji. Gilak Malik terus ngajengkat rek ini. Cenku Sarji dicekelan deui leungeunna, tapi Nyimas Malati meron. Akhirna siga nu keur silih kenyang. Waktu Nyimas Malati keur meron bari dicekelan ku Sarji. Pareng harita Jahid baturna Rijal ngalieu ka beulah wetan. Ana breh katingali ku manehna aya awewe keur silih kenyang leungeun. Rij, hari itu saha we awewe dikekenyang leungeunna ku lalaki we? Cek Jahid ngebejaan kilak Rijal jeung Basuki. Ngalaliuk ana breh nyawe saurang awewe siga keur dibobodoh ku saurang lalaki. Waduh nya euy geuning itu teh Malati pamajikan si Beni. Kawas nama lalaki nu ngaran si Sarji teh ya. Cingna urang sampeurkeun euy. Lamun bener bawa si Sarji tong make ditanya di genyer kuduaan. Di mana geus ripuh urang gusur bawa sakalian tajeng Malatina urang buktikeun ka kolotna. Cek Rijal terus tinggardi. Kira-kira 4 meter deui Nyimas Malati ngareret belenyang lumpat meniteu sirikna ti bobaranti. Sabab Nyimas Malati apaleun ka Rijal babaturan Cep Beni. Apaleun soteh ka Rijal basa Nyimas Malati kawin manehna datang diulang ku Cep Beni. Puguh Rijal beuki gede sangkaan yen Nyimas Malati dipaksa ku Sarji. Tapi harita para mitra Nyimas Malati eueuh nu ngaberi. Nganceg leungeun Sarji dicarek ku Rijal sarta ditanya bari beungeutna dipencrong. Bung, anjeun ngorek Sarjinya? Leres. Tema Sarji ngaku. Jadi ieu nya manusana nu ngajago kumaha wani mawa kabur pamajikan batur teh. Heula baraya ulah kaboga sangkaan kitu pamajikan saha anu kukuring geus liwat teh. Cek Sarji hate makaget. Wah, mun tong ngabodo-bodo maneh sia si laing make nanyakeun pamajikan saha segala. Sidik pamajikan dulur dewek bieu dikekenyang leungeunna ku laing. Nepi ka ayeuna kabur deui. Geus sabaraha kali si laing mau pamajikan dulur dewek ha? Nepi ka pamajikan dulur dewek keur-keureuna geus 3 bulan. Nu pasti perbuatan di laing geuleuh. Cek Rijal nuduh beuki tandas di barungkuhun tuti ka kereket ngaberehkeun ka gemes. Astagfirullahalazim. Kuring mah boro-boro ngalampakeun kitu mamawa ge teu rumasa. Mantong ngangkir sialah mungkir sagala. Kenyataan dia si lain jeung Malati aya di dieu. Samalah ku dewek kadeuleu leungeun Malati dikekenyang. Nu pasti si lain rek nyieun kurang ajar ka dirina. Rek di aku moal sia. Naon anu kudu di aku, na ku diri kuring baraya. Kuring mah teu rumasa ngalampakeun hiji pagawean nu ngalanggar hukum ka Nyimas Malati. Tepung ge ka karabia kitu ge manehna ngudag kalawan manehna keukeuh. Hayang ngilu ka panganyerkan kuring. Ngan ku kuring ditolak sabanina geus boga salaki. Tema Sarji tetep nolak kana tuduhan ti Rijal. Ditolak some dume ku dewek ge disampeurkeun nya. Jahid, Basuki, cerkel kodai. Cek Rijal kalawan teu hararese Jahid jeung Basuki nyekelan leungeun Sarji. Geus kitu mah teu tatapasini hulu angan Sarji dipeupeuk ku Rijal meunang 2 kali. Cebrot. Sarji ngaharekeng semu seueul. Cebet beungeut Sarji dikitikan ti kenca katuhu. Ti sirikna para mitra dibulang balik. Atuh puguh saharita mah Sarji ngarasa ripuh ampir-ampiran kalenger. Kulantaran ujug-ujug disiksa bae ku Rijal, bibir geus camomom irung getihan, jaba angen seueul ku teungeulan Rijal nu cukup rosa. Ngaso heula, ngaso. Ningali kaayaan Sarji kitu Rijal tuluy marentah ka baturna. Lesotkeun euy, atuh sot leungeun Sarji dilesotkeun ku Jahid jeung Basuki. Nu disangka ku baturna manitah dilesotkeun teh geus ngarasa puas Rijal nyiksa. Na atuh ari gila karita Rijal Malik awakna muter ka gigir. Dibarengan jeung kitu suku sabeula diangkat. Cabron suku Rijal ngabanting deui kana beungeut. Lengak Sarji ngalengak. Meh-mehan rek dijengkang keur kitu Rijal teu kapalang nemongkeun ka garanganana jeneng luncat. Salabar ngirimkeun gempuran peureup lempeng kana beungeut. Kilak geblos gempuran peureup Rijal ku waktu ieu mah. Matak seueul ngageblos ukur ngagempur hilibirna angin. Sabab harita Sarji kapaksa sateka polah miceun pibahyaeun. Bari ceuk pikirna asa kacida-cida teuing. Teu beunang pisan disabaran disangka teu bisa hojah. Dina kituna kuniang hawa nafsu muniang jero dadana. Aya pikiran rek toh-tohan ngayonan kagarangan Rijal. Kurang ajar sia ngalawan ka aing ha? Rijal tambah nafsu. Harita teh ngarawel hoe nu keur dicecekel ku Jahid sarta teu ngalobakeun miceun waktu. Hoe dibawukeun ngerek ngahanca sirah. Lep Sarji rikat ngalelepkeun sirah. Ceneng Sarji luncat ka sisi.
kilak Rijal Malik bari hoena teh teu antepan ngahiuk deui ti gigir. Rek ngababuk beungeut rengkong Sarji ngarengkong. Bareng jeung kitu, siku kenca digunakeun nganunyel ti gigir kana tulang iga. Cenah Rijal daek teu daek. Rada ngaharekeng bari awakna rada moyongkon. Keur kitu Sarji nyusul tepus 2 jurus ting jalebron nganca sirah. Cari jeug Rijal jejari jegan. Semulieur kilak hiuk cabron bunuh Rijal dibanting ku pigulang leungeun. Oloyong kedak tarang rejati dagor kana tangkal jambu batu. Atuh Basuki jeung Jahid siga nu kasima ngadon celeumut ningali batur nang oloyong teh lain ulungan. Tapi sakitu bener-bener Rijal kawilang kuat teu kungsi rubuh kana taneuh. Manehna gentak Malik deui sarta ngagero ka babaturanna. Basuki, Jahid tewak deui si bangsat. Cek Rijal dibarung ku ambekan ngahegak. Didinya mah kakara Jahid jeung Basuki jelung jeleng ka hareup bari pada ngabantingkeun peureup. Digigir ting hariuk bambaraan. Anu kaya Sarji ku ayeuna tambah cincin. Manehna gentak ngareudeuh celeng luncat ka tukang. Keblos 2 serangan peureup ting gareblos. Cilak Basuki jeung Jahid baralik deui. Tapi teu eleh rikat para mitra ku Sarji ari Malik ari dibageakeun ku 2 peureup ting jalebron kana cukang irung. Aduh. Basuki jeung Jahid ting araduh. Bari narungkupan irung sedang Rijal masih keneh nangkep sirah urut tidagor kana tangkal jambu. Red Sarji rutret katilu urang lawan di barung ambekan ngahegak. Harita panon Sarji ngadak-ngadak cili buringas teu beda ti mata macan. Nu keur ngintip mangsa, Red Sarji ngareret ka gigir. Bareh katingali ku manehna aya popongkol ngagoler sisi kebon. Barang ceng popongkol dicokot sarta geus diamangkeun. Rek dipake ngabanting sirah tilu lawan. Parang ngadinge sora nu azan lohor di masjid. Atuh amarah nu geus nguntab-nguntab teh ngadak-ngadak lempes. Bir ibarat seuneu kasiram ku hujan. Kebeng Sarji leuwas ras inget kana pituah tinu jadi guru Sarji. Astagfirullahalazim. Sarji istighfar jero dada bari ngababetkeun popongkol. Gila Sarji Malik nu maksudna marek lumpat. Kitu sotenah lain teu untupan ngayona nu jadi lawan ngan kapaur manehna. Sok sieun salah saurang anu korban. Nutang tu cek pikir Sarji pasti kana dosana, jaba bakal nyanangan hukuman anu satimpa jeung kasalahanana. Tapi harita waktu Sarji kakara Malik, mereka sabelum belenyengeun lumpat, teu kareret Rijal ngabalangkeun hoe. Bedetak babanul hoe kana pisan ngabedetak kana sirah Sarji. Tapi ka Sarji ngarencep bari nangkep sirah, cileng Rijal luncat kilak awak Sarji dibalikeun. Sanggeus adu hareupan teu tatapas ini beungeut Sarji dipapang ku peureup katuhu. Sangangna jabron dayagdag Sarji ngadayagdag. Keur kitu disusul tepus suku Rijal muter ngagila. Jabron suku ngabanting kana beungeut. Buku waktu harita daek teu daek Sarji ngajungkel rubuh. Kuniang Sarji cengkat teu puguh titingalian ranyai kararoneng. Barang rek nangtung kapiheulaan manten beungeut Sarji ditajong deui. Cungkel Sarji ngajungkel nang karak pengkang. Buk Sarji harita keneh para mitra dicerek terus diangkat sanggeus nangtung jabron beungeut Sarji dihanca ku 2 gempuran peureup nepi ka beungeut Sarji bareng jaba getih ngalai kaluar tina liang irung. Jabron tarangna dipino deui dayagdag Sarji ngadayagdag. Harita teh nyaranog ka sareka Jahid anu kakara lemper. Puguh Jahid kaya kasempetan teu beda ti beurit nyampeurkeun ucing kak beheung Sarji dihompet. Itu kangna bari leungeun Sarji sabelah diparieuskeun. Ayo sare koja kumaha sia bangsat kotok santri tengi santri mikung wayahna pamulang ka jari batin dulu dewek sia geura tarimakeun ku tulang beung sia. Iya cabrot beungeut Sarji geus ampir-ampiran teu puguh rupa dihanca nepi ka irung boborot ku getih jabatina bibir ngalai. Buk Sarji dijamak dan dicentok ka hareup teg hulu angeunna ditunyel ku tuur. Ngoloyong Sarji ngoloyong jabron punukna dibanting ku pileunang deung. Bru Sarji nuksruk kana taneuh. Nya diteang kadinya nama Rijal meuni eueuh ras-rasan pisan. Harita Sarji keur nyuksruk diangkat awakna. Koleang beleg Sarji dibobeutkeun. Kuat kapepelengkingan akhirna terus ngudukung teu balakaya. Ku rosa-rosana nampa panyiksa ti Rijal. Liye punuk Sarji ditinjak. Rijal harita nyarita. Punah si aing ngulangkeun ka nyeri nu jadi lur Sarji. Saya kaina megera kawin tamalati ku ilaing. Nambah sugi Jahid. Tinggalkeun euy si begu euy. Cukup segitu ge. Rijal ngajakan balik kalawan teu hararese harita keneh terus indit ninggalkeun Sarji nu masih keneh ngajoprak. Sanggeus Rijal jeung baturna areueuh heuleut setengah jam Sarji kakara leler.
Kuniang cengkat kakaragega junggeus namrului taksiran teu kuat ku leuleus jeung awak asa pasiksa. Tapi akhirna Mas Sarji maksakeun maneh nangtung tuluy ini trek balik ka panganjer kanana. Bari dina leumpang jumarijeg dikersakeun harita meneueuh jelema anu ngaliwat saurang-urang acan. Awahing kumaksakeun akhirna Sarji tepi ka panganjer kanana kalacat unggah kana golodom. Barang rek unggah ka tepas gebru ruluh di tepas. Pareng harita mangsapna nu dianjerkan ku Sarji kakara balik. Tas nanyakeun ka Madna tina perkara Sarji nyaweuh ka ditu. Memang bener nurutkeun katerangan ti Madna yen Sarji kungsi ka imahna Madna. Samalah milu ngemitan dumeh anakna Madna maot. Harita kumangsapna dicaritakeun ka pamajikanana sakumaha katerangan ti Madna. Samalah Sarji ti ditu nama rek balik isu keneh. Waktu mangsapnan keur cacarita ka pamajikanana ngadadak curing hak semunu reuwas sabab ditepas kadenge sora nu ngagebru. Naon ngagebru di tepas teh mana? Sora nu labu? Moal domba kitu unggah ka tepas? Jeung mangsapna nanyakeun ka Bimot pamajikanana. Buka teuing atuh sugannya domba unggah ngacak-ngacak jukut anu meunang ngari tadi. Cing jamboh heula atuh ka ditu bisinya domba ngacak-ngacak jukut. Ceuk mangsapnan koloyong Bimot ka jero. Barang berai panto hareup dibuka gebeg-ngagebeg sabab ditepasnya Pak Sarji keur ngajoprak. Masya Allah, Abahna kadieu sakedeung. Bimot ngagegero salakina. Kalawan teu lereda mangsapnan gancang ka jero nyampeurkeun. Kubung mangsapnan ngarajung ningali Sarji ngajoprak. Bari pakaian kalotor beungeut gareuneuk jaba getihan. Gusti kumaha agung kunaon jang Sarji kunaon di dewe? Mangsapna nanya bari gancang muru. Tapi Sarji teu nemalan regenyeng Sarji dipangku kuduaan dipinahkeun ka jero. Goledag dikadengkeun di tengah imah kalawan diangelan. Cing nyokot cai hanyeut ka ditu mah urang maresihan da getihnya. Kunaon atuh jang Sarji teh meniruk sakieu nya beungeut gareuneuk irung getihan. Mangsapna nasa geumpeur sirilik Bimot ka dapur. Nyokot cai hanyeut tina seeng diwadahan kana baskom leutik tuluy ngarawel anduk leutik. Sirilik ka jero deui terus maresihan getih dina irung nepi kana bibir. Kulantaran Sarji ditanya teu daek nemalan bae. Bari kaayaan matak pika salempang. Gancang harita mangsapna neang tatangga tiluan pikeun ngabantu ngagotong Sarji rek dibawa ka rumah sakit. Anu teu kacaturkeun di jalan Sarji geus aya di kamar pamariksaan sedeng mangsapnan jeung pamajikan narungguan di luar sabab hayang nyaho hasil pamariksaan ti dokter. Bari harita kaayaan mangsapnan jeung pamajikanana ting hareruk manghariwangkeun ku Sarji sok ingis nepi ka hanteuna ponok umur. Waktu ting hareruk berai pantok kamar pamariksaan muka goloyor aya saurang pasien. Kaluar tina roda blankar disorong ku dua urang juru rawat. Sedeng pasien nu kaluar ti kamar pamariksaan teh sakujur awakna ditutupan ku sibut belang menibuni ka sirah-sirah si horeng geus maot. Puguh mangsapna jeung Bimot ting korejat. Bari hate ngalenyap satakar kebok disangkana Mas Sarji. Salenteng Bimot nyampeurkeun ka juru rawat nu keur nyorong layon sarta nanya ku basa Sunda. Neng, punulur ieu teh Neng. Pokna bari beungeut meuni pias. Ieu jenengan ngana saha saderek ibu teh? Juru rawat nanya bari ngarandeug. Eta Neng pun Sarji Neng. Tema Bimot teu tatag. Oh sanes Bu ieu mah jenenganna Rustina. Baler juru rawat bari nyorong deui layon. Pelong hate Bimot ngemplong teu reuas teuing samodel tadi disangkana Mas Sarji. Saha cenah nu bieu disorong teh? Mangsapna nanyakeun. Lain jang Sarji nu bieu mah tapi awewe ngan poho deui ngaranna lah. Tema Bimot geuk dariuk deui ngareneng. Sedeng hate tetep masih keneh cantager sabab Sarji masih keneh aya di kamar pamariksaan. Leuwih setengah jam ti sabada aya nu tilu kaluar tadi. Goloyor roda blankar kaluar ti kamar pamariksaan. Disorong ku saurang juru rawat lalaki sedeng di direunana saurang juru rawat awewe. Bari nyekelan botol infusan. Torojo saurang dokter lalaki ngorakene korejat mangsapna jeung Bimot ting korejat. Manehna sidikeun yen anu kaluar teh ayeuna Sarji. Tapi kaayaan can sadar kene sirah dibengker ku lamak bodas. Palebah irung jeung panon anu beulah kenca diperban. Kumaha pundulur teh juragan dokter? Ceuk mangsapnan rada ngeleper. Kalawan nyebut juragan sagala. Bapak mah nyebat juragan segala naroskeun saha namanya teh? Dokter Mesem. Sumu naroskeun pundulur wastana Sarji kumaha kaayaanana? Tiasa deui Pak Dokter? Perkawi sae deui teu nama. Abdi teu can tiasa mastikeun Pak gumantung ka nu maha kawasa.
Nanging abdi sareng juru rawat parantos narekahan anu samistina. Utami nama bapak sing percanten baik anu maha kawasa kalayan mengajak. Nanging cek dokter. Nyarita ngaraneg siga nu berat nyaritakeunana kaayaan Sarji. Geus diasupkeun ka hiji ruangan dituturkeun ku Bimo. Nanging kumaha Pak Dokter? Mangsapnan reuwas kalayan neuteub ka dokter. Numutkeun perkiraan abdi mah tangtos tiasa sadar deui nanging anjeunna teh bakal nyanangan caca jasmani janten lumpuh. Jalan aya urat saraf anu kaganggu sareng tulang pingping sabelah remek. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Mangsapnan ngahruk teh sangka Sarji bakal tanpa daksa. Bios paulah dianggolit mana sangakeun bae ka Maha Kawasa. Cek dokter setengah ngupahan bari nyekelan kana tak-tak mangsapnan. Geus kitu mah dokter ngaleos teu lila mangsapnan nyerilik asup ka hiji kamar. Rek nempo Sarji nu keur disanghareupan ku Bimot pamajikanana mangsapnan. Geus sadar jang Sarji teh mana? Mangsapnan nanya rada ngaharebos. Matak tacan ti tadi ge beureum wae ari abahna tas di mana heula atuh lain buru-buru ka dieu. Tas nanyakeun heula ka dokter. Kumaha cek dokter cenah bisa cager deui? Ari cager mah cenah pasti ngan cager teh cager. Abah mah kawas nu lieur, ongko dieu cager, ongko teu cager kumaha teh teu pugu teuing. Cek Bimot siga nu keheul. Oh, cek dokter mah ari cager pasti cager jangan pikawatireun gitu. Pikawatireun kumaha ari abahna? Bimot neuteub semu heran. Nya pikawatireun wae cek dokter mah cenah bakal lumpuh. Astagfirullahalazim. Dari teh injang Sarji, aku naon atunya ujang. Nah katabrak itu ada batas gelut. Anu masuk si injang Sarji katabrak we heung supirna mabur. Sababejana sok aya supir nu nabrak jelema teh tanggung jawab. Nu artina geus nabrak terus mabur. Lamun nya teh majang Sarji katabrak bari supirna mabur. Cing atuh kahayang teh ulah kitu sing aya peri kamanusaan. Ulah ngarek nabrak anjing. Dari dosa mah pasti dosa sanajan teu katewakun wajib oge. Cek Bimot bari carindak-dak ari mangsapnan mangahruk bari ngusapan sirah Sarji nu dibengker. Keur kitu torojo saurang juru rawat awewe nyampeurkeun. Bu, bios kantunkeun Bu jalaran teh acan sadar. Sanaos tos sadar oge teu kaing dicanak sasauran. Gampil paling ngalayan mah enjing ka dieu ngabitana bukana tambuh 5 sonten. Cek juru rawat. Tergelis teh sopana keur dina basa-basana Adam jeung lentong meni asa payus jeung rupana geulis. Mangga neneng dupi tuangeunna naon anu kaing neneng? Ayeuna mah ulah waka Bu, kewek ibu ka deui anjing ka dieu deui tingali margi di dieu dipasihan barang tuangna. Janten upami engke anjing aya kapastian naon-naon nu tiasa dituang kitu. Mangga atuh neneng permios. Mangga Bu. Tema juru rawat leos Bimot jeung mangsapnan kalaluar terus baralik. Sadatangna mangsapnan jeung Bimot ka imah heuleut sawatara menit juljo tatangana daratang. Sarta arungga harita teh naranyakeun perkara Sarji. Rumeh aya bejana ti 3 urang lalaki anu mantuan ngagotong kana mobil. Teu lila gurutak saurang aki-aki nu piumureunana kurang leuwih 80 tahun. Kayalian bapana mangsapnan katelah Aki Edeng. Siapnya impang deh yang Sarji katabrak kineng hanya. Cek Aki Edeng gek liuk digireun Bimot nu keur ngaharu. Kok katabrak nu kagelut, da can bisa nanyakeun kuring Abah. Kumaha Bang Deng aya beut? Manya aya beut terus dibawa ka rumah sakit teh. Cek Aki Edeng salah reungeun. Dah, anggrek kami geus salah reungeun ari taeun teh hayang tatanya, itu sok ka mana mendi. Ngomong naon cenah salaki mah demot, teu bubuh kajengnya ku Abah mah deuleu. Ukur ka deuleu bibirna we geger nyaman keur babacaan kitu da teh. Lain tas kala belut nu kateuing naon atulah Abah, cek mangsapnan siga nu keuheul nyaritana tari. Nah, meni sosorong teuing si asamnan, kawas enggak kolot we seilaing mah nyarita teh suntung sentak kitu kamari deuleu. Cek Aki Edeng malik ngamek majarkeun mangsapna sesentak. Tuh, dah geus boga kolot teh kumaha ngomong laun teu kadenge ari tarik majarkeun sesentak. Ya Abah perkara jang Sarji, kuring itu nyaon-naon sabab tadi di rumah sakit can eling-eling gitu. Nah, sok aya wae atunya mangkanya budak sakit bageusna. Can kadenge papasian jeung batut. Eta tas di mana cenah sabdan manehna teh? Bebejana ka kuring marek mubuhkeun ngagaru ka jangmadna. Tapi di kamari itu balik-balik nyaku kuring di teang ka ditu ari eugdeng ngaduan minu kemit sabab anakna magrada hilang. Sanggeus kuring balik kuring ngobrol jeung si Mot.
Keur kitu aya nu ngagubrak di tepas barang di teh nyampak jang sarji keur ngajoprak we bari beungeut nagareuna. Hidungna getihan kulantaran hariwang dibawa ka rumah sakit. Naon si aja rumah sakit teh euy? Aki Edeng nanyakeun. Tama si Aki mah itu nyawa di rumah sakit acan. Cek warna halita teh lantaran para mitra Aki Edeng nanyakeun teh ka incuna nu katelah warna. Wah, siapa mau hanya ya tempat macan. Aduh, jang sarji dibawa ke tempat macan, aku jak jelet ku macan jadi heung dihakan jeung poyo-poyo nang teh. Ini lain tempat macan rumah sakit mah tempat nu gering. Oh, jadi ke tempat nu geringnya. Eta kumaha aja cek nu ngubaran di ditu sabdan. Bisa jaga deui euy. Aki Edeng ngareret deui ka mangsapna. Ari jaga mah pasti ngan bakal lumpuh. Naon lumpuh teh? Lumpuh teh bisa leumpang abah. Masya Allah, baru semua bisa lembang. Kalau nak terinjang saja. Pemudak bagus nak keranjung kasep ni. Jadi itu bisa lembang kumaha tu. Mau bisa ke mana-mana betul. Padahal tadi dia muntah makan juga kaki non. Sebab banyak bagus biasa tukang urut. Itu ke anak nak kibasi rag-rag dinatang kaljamu di bawah kalinya mah kaki non. Cager deh lebih kaki wali teh oi. Sajakan anaknya kibasi matur nanya yang soal kaki gila teh. Dah bagat tinggu gemper berora inget ke Mang Inon atuh. Nan kuring mah ngarep-ngarep jag-jag deui we rek nanyakeun naon teh. Kunaon-kunaon anak nah katabrak. Nah atas geus aya nu huruf gitu. Ku modelnya aya nu nyarahon pisan euy. Sabilang lembur sakieu gedena. Hari kersana dengan mulia geus ngabejaan sabdan. Nah, can ka mana-mana bah ongkohan berolah ngabejaan ka ditu. Ka dieu sabab geus teh kuring teh. Padahal mangge mah geus leureung bejaan ka itu. Jadi itu oge kersana dengan mulia teh guruna jang saji. Mangkani ngadenge beja cenah dipikanya anak ka budak teh. Rek naon bari nage ngabejaan dengan mulia sagala abahna. Kaira-ira kuliah disangka teu bener sabab salakina Nyimas Malati nyangka teu bener ka Jang Sarji. Kamari ieu aja barudak bujang tiluan ka dieu ngadon setengah ngakalakeun. Cek Bimot nyari. Ai. Nah, make ngakalakeun sagalana ngalampakeun naon kitu ari Jang Sarji teh. Cek Aki Edeng bangun kaget. Eta minantuna jangan mulia nyangka ngalampakeun teu bener. Ka Jang Sarji teh jelasna mamajalkeun Jang Sarji kumaha wani ngiwat Nyimas Malati anakna jangan mulia kitu. Kemal Bimot. Atuh ngadenge kitu mah Ki Edeng bari kasebut geus nyirkapikeun. Make timbul nafsu mangan teungeunahkeun ku perkara Sarji dituduh ngiwat Nyimas Malati. Kekelana nyemot. Lamun teu salah jajengan dieu ceuk maneh kungsi aya nu datang ka dieu barudak bujang tiluan setengah ngakalakeun ka Jang Sarji. Bari nuduh itu ka Jang Sarji, palang siang euy. Jang Sarji teh kitu diharurup ku barudak bujang nu kada dieu teh euy. Cek Aki Edeng boga timuru. Nu akur pisan jeung nyana Sarji teh silaka ku babaturan Cep Beni nu katelah Rijal Basuki jeung Jahid. Ya kudu duka teuing tu abahna. Cek Bimot can bisa mastikeun. Harita teh keur kitu gurutak aya saurang awewe tengah tubuh bari ngiringkeun saurang budak bujang. Si horeng maju minem paraji jeung anakna katelah marju. Anu maksudna rek menta dipangubarankeun ku Aki Edeng sabab marjuk beungeutna semututu urut aya nu meupeuh kunu teu puguh jirimna ku waktu aya di Juragan Marga. Tah geuning aya di dieu si Aki teh kujang paingan di tayang kali itu eueuh horeng teh keur di dieu we geudinya. Cek Biju minem bari ngalacat unga. Dituturkeun ku marjuk gawena nungkupan pipi sabeula. Ih, geuning aceuk tiap ka jero aceuk. Cek Bimot bus ju Biju minem ka jero. Gek diuk ngareneng jeung marju. Acek teh pasti mah si Aki Edeng. Ngadatang ka ditu teh sarung cenah mah keur ka darieu nu matak terus we ku acek teh disusul ka dieu. Nya keur di dieu acek aya ari kitu aya naon atuh bangunan nu dinesna keur. Nya eta perluna marek menta dipangubarankeun dieu si Ajuk. Manehna teh balik subuh nyarita mah tos lalajo wayang golek cenah. Datang ka imah ngadon adu-aduhan bari nungkupan beungeut. Disangka ku acek mah aya nu nyeureun. Ngan manehna nyaritakeun tas nyimpang heula ka ulana cenah kitu. Ki Marga lanceuk mangna. Ari kitu aya naon kitu aceuk? Bimot ngareret ka marju keur tungkul. Bari nungkupan beungeutna sabeula. Buka teuing ku naon-naon mah da ujug-ujug buka keung we jeung samututung tadi geuning beungeutna. Cikan ujang ningali ibi, nya we meni geuneuk samututung kieu aceuk. Palang siang aya nu nyabaku da demit.
cek Bimot kaget Abah idang ajuk minta dibanggiankeun cenah ku Abah cek Bimot noel kaki edeng nu keur tungkul ari aki edeng siga nu reuwas bari ngarejep kumaha atuh aki edeng barang dibejaan kitu aduh siana ayu mah sia mot sok ngareuwas wae Abah keur nunutan teh ngajon tual-toel aya naon atuh rek mere kejo ketan sia ih lain rek mere kejo ketan ieu majang ajuk minta dipanggiankeun cenah ku Abah cek Bimot nunjuk ka Marju ini daya si Jumi tak si mana si Jumi kuring dari kai mah aki ngan cegah Nyi Isa keur ka dieu terus saya kuring dari susul ka dieu nya mah jeung nyusul ka aki sia gawak awas ka salakina we sia ari kitu teh naon sia nyusul ka aki perlu nama ieu minta dipangubarankeun si Aju tuh nepi ka kieu beungeutna semut tutung ti tadi gawena auh-auhan wae cenah panas karasana teh abi Juminem bari nuduhkeun beungeut Marju ambuing geuning aja mengigeun kitu inem aku nyaho ya joy masih siga nu nyawa ku jajemi kumaha karasana ku lain saja yuk cek aki edeng bari ngarampa beungeut Marju panas tema Marju nyarita laun jeung semua som dari lain kawas nu lieur si Aju ditanya kumaha karasana kala-kala nyakeun ganas aya ganas mah nyiar sia ka Subang atau ka Cikole jadi mah ganas halus di Subang cenah bejalan halus mah lain ganas karasana ge panas senaki cek Bijuminem nyarita tari punya dangdu panas ge sabab ieu mah dicoba ku jajemi nada si mana tuh lain teh euy tas nyorang tempat nu sunyi ada wadah sadon heula jasana Aju maksudnya mah dia ya lain jasana Aju mah di astana cenah Aju kitu maksudna cek aki edeng talete sedeng Marjuk teu nemalan kalah luk bae tungkul siga nu bingung nyaritakeunana pok dari Aju lain ngabetem kitu namun jadi tadi tageun sabalakannya ku aki baju barat mending sina kitu we salawasna nah mending tageun atau mending tuluy karasa panas sambung aki edeng damang ki temal Marju kumaha si tadi kajong ngomongnya ulah gegera nyaman kitu yang damang cuk Marju ka ieu mah nyaritana tari nah lamun hayang tageun sok caritakeun terus teh ka aki ku ulah ngabohong bising doraka ngabohong ka kolot mah cek aki edeng Marjuk ngerasa bingung nyaritakeunana sok sieun aya nu nepikeun ka mamajengan mulia sabab tas neangan Nyi Mas Malati kalawan kapanggihna di imah Juragan Marga kulantaran Marjuk geus teu kuat ku kanyeri atuh kapaksa dicaritakeun sabalakana nu asal nama dititah neangan Nyi Mas Malati ku Juragan Marga nepi ka Nyi Mas Malati kasampak aya di imahna Juragan Marga samala waktu Nyi Mas Malati keur di kamar oge jeung Juragan Marga dicaritakeun sajelasna bari disangka nama ku Marjuk Nyi Mas Malati teh digunasika kahormatanana geus kitu dicaritakeun deui yen manehna teu puguh aya nu meupeuh kana beungeut nu teu katingali jirimna sajabati kitu dicaritakeun Nyi Mas Malati ngejat deui ti imah Juragan Marga atuh puguh wae nu araya pada ngajenghok ngadenge omongan kitu ti Marjuk komo mangsapna jeung Bimot mah meuni siga nu reuwas uluh baru kitu pasalna jajaju eta kumaha tuh kai Ki Marga jeung ganyek-ganyekna geus kitu Nyi Mas Malati disusul ku Ki Marga jeung ku ganyek-ganyekna cek aki edeng ngajenghok jeung teu resepeun sabab aki edeng ge nyahoeun kana kalakuan Juragan Marga tukang ngarurujit bae ka awewe cing caritakeun kumaha cenah Ki Marga jeung ganyek-ganyek teh kungsi nyusul Nyi Mas Malati teu terus abdi di ditu keneh mah henteu kieu nanging duka satosna abdi wangsul mah duka disarusul duka henteu kusawangan abdi mah rupina mah kana disusul deui ki temal Marjuk teu bisa nerangkeun sajelasna ukur di papara ya mun saluba kitu mah perlu dibejakeun ka ajengan mulia we sabab mun teu dibejakeun sakumaha carita si Aju ieu kana dangtu ajengan mulia jeung salakina Nyi Mas Malati nyangka bae ka Jang Sarji kan juga didatangan wae ku murid-murid ajengan mulia geus dicaritakeun mah cing kumaha pikiran di lain sabdan sajujuan deui jeung Abah we cek aki edeng kana nanya kana pamadegan mangsapna dari keur kuring mah kumaha Abah we perlu dibejakeun ka ajengan mulia teh naon-naon moal dicaritakeun bae teu naon-naon kumaha Abah we lah cek mangsapna teu mereka putusan nu pasti ari pamikir dewek masalah pisan euy lamun teu dibejakeun ka ajengan mulia bising teh tetep nuju ka Jang Sarji nu teu tua teu dosa aju sabab cuman lamun teu dibejakeun mah ongkohan keur dewek mah kacida cuana ka si eta teh kasih Marga sadudung cenah nu ngawarah mah moal boleh we teh
Ano deh, boga kalakuan gitu tak kawas nu gelo. Umaya awewe tanggap sok dilulujit ku si eta mah. Mau madak perlu diwalah aja deh. Nama anjing dewek atuh ka ajengan mulia sabnan. Mungkin di ajengan mulia ulang terus datangan si boblakna. Montong ngarasa sieun-sieun di lain. Keun dewek nu waris ningali banana. Paduli teuing si marga gableng tanggalan runtuk Jawa lagi dewek mah. Saco ngomong teh moal miris. Moal gigis paduli teuing kumis ngajaran dik baplang sangadulang ge. Kagending kumis segede bitisnya. Dewek mah aki-aki geus pikun kieu. Moal sieun dewek mah. Sok sanyayan tameng dayana. Oh tanggalan jalan ku gede moal ditarajean ku dewek teh. Cek Aki Edeng jadi ngarasa nafsu. Ongkohan Aki Edeng tiba heula ke mesin ka Juragan Marga. Sabab baheula adi beuteungna Aki Edeng kungsi dibawa kabur ku Juragan Marga. Ari geus beunang mah dirina terus dijual ka urang asing nu dikontrak nepi ka maotna. Lamun kitu teh mah Aki Edeng hayang males kanyeri kana kajahatan Juragan Marga. Kelanan Aki ulah ka mana-mana kapan kuring terek minta tulung ieu teh ka Aki. Nyata minta dipanggubarankeun ieu si Ajuk piraku Aki teh karunya. Cek Biju Minem bari nyekelan kana tubuh Aki Edeng anu geus rek cengkat nangtung. Aeho, sok ajeung isi jatuh diuk ngajuk. Ku Aki urang usap suganya apa ngabisa Aki nyerap keneh. Cek Aki Edeng sed marjuk diukna ngisen ka hareup. Nu mana nu jadi ajuk? Ieu beungeut palih kieu Ki, teh mah marjuk bari nurunkeun leungeun anu dipake nungkupan beungeut. Singan kali urang rampa ku Aki. Cek Aki Edeng gap ngarampa beungeut marjuk. Dibarung ku gegerenyeman. Taksiran keur mapatkeun jampe pamake, geus kitu mah beungeut marjuk anu semut tutung diusap 2 kali. Kalawan dadak sakala cager sapada harita eueuh urut-urutna acan. Kumaha ieu nya masih kene kada sabana sajuk? Coba ini mah kitu karaos naon-naon, teh mal marjuk bari ngusapan beungeutna. Nu banyak deui nyarita teh sia. Leres kitu karaos naon-naon ayeuna mah. Asa biasa deui wae, teh mal marjuk ngadadak marah mai, ngarasa bungah nu eueuh papadana. Oh, syukur atuh aya geus nu karasa mah. Jung ka ditu geura balik. Ayeuna mah ngan bisi Aki nepi ka burit, can balik. Wayahnya pangampikeun hayamnya. Jumi bari sakalian pangjeukeun nampu euy. Cek Aki Edeng amanat ka Biju Minem. Nyakeun ku kuring dipangampikeun hayam anu Aki mah. Mun atuh Aki jam 9. Nya mau tayu atuh aceuk rek balik. Cek Biju Minem bari nguniang nangtung. Mangga aceuk hampura we nya teu cai-cai acan. Lah keun bae da kawas kasemah wae atuh. Cek Biju Minem. Ju turun jeung marjuk terus ngalewas baralik. Sanggeus Biju Minem jeung marjuk areuweul. Bimot nyarita deui ditujukeun ka Aki Edeng. Ngaso heula, sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu, harita Bimot tuluy nyarita. Abah, cek kuring mah tong bebeja naon-naon ka ajengan mulia teh yeuh, keun urang mah pura-pura teh nyaho, sabab dibejakeun ge leuweung basa lamun percayaeun. Kumaha lamun henteu meureun Abah teh moal ngeunah dianggap pijieunnan. Sajabat ti kitu kudu boga saku 2 ka marjuk. Kudu boga saku 2 teh ulah percaya teuing para mitra. Ya, ulah percaya teuing gitu. Kelakuan marjuk teh bisi anu kitu. Sanu nyaho sanajan manehna kasebut budak keneh oge. Rek ngadukeun Abah jeung Juragan Marga. Sabab kuring geus ngadenge cenah babartekan ti tatangana ayeun marjuk teh. Sanama hayangeun ka Nyi Mas Malati. Ari katamah-tamah marjuk boga teh sulit ka Jang Sarji. Tah kajadian Jang Sarji cilaka oge nepi ka biopna meunna. Sanu nyaho si marjuk nyinjem leungeun ti babaturanana. Sajabat ti kitu si marjuk ku Juragan Marga teh dinteun ge. Nya ka Juragan Marga kasebut uwana nya teh lanceuk jenatna bapana si marjuk. Tak kitu ari kudu dicaritakeun mah Abah. Umatakeun bae tong make jeung ngadatangan deui ajengan mulia Sokomo. Abah aya pikiran rek terus ngadatangan Juragan Marga mah nanaonan. Ka hiji Abah geus kolot kadua era ku batur. Cenah eta baheula Abah kungsi manggih ka teungeuna. Ti manehnakeun bae tong dipikiran deui da geus kaliwat eta mah. Anggur si ayeuna mah bantuan mangrekeskeun ka Gusti Allah sang Kanjang Sarji buru-buru cager kawasasari karunya. Makana geus teu indung teu bapa teu boga baraya-baraya acan. Rajin boga ge nu jadi paman ngadon tamelar geuning. Tanggal nyepan ku Abah. Bari pilih hiji di antara nu 2, mana nu waris ngadatangkeun ganjaran keur Abah. Na ngajorag Juragan Marga, na mangna rekahkeun Jang Sarji nu keur manggih ka tunggalaan.
Tapi gitu abdi mah hampura lain nincakan paribasa ngabalah ngojai kamari atawa samodel tak-tak rek ngaluran sirah. Cek Bimot rada ngawawadianan ka Aki Emed. Geus kitu mah leng Aki Emed ngahuleng. Emed tapi edeng bener Aki edeng sakieu. Oh, nya dipikir kadinya nya mau teh saya omongan mana teh sia Mot. Nah, ya muncul mana kitu mah nya abah ge moal lulus ka jeung ngelungan yang sadi we atunya hidung-hidung abah ibadah. Cek Aki edeng sadar. Ngitung-ngitung ibadah deui abah ieu mah kasebut ibadah we nah ha. Komo abah mah kasebutna ge ku batur tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah kanu kitu kanu kieu oge. Cik cohagna pangarti geus masagi, pangabisa geus nyampak. Ngan teu we anu nyebutkeun gudangna ilmu teh. Teu kurang-kurang nu mantun muntang tulung ka abah loba nu dijabah ku Gusti Allah. Da ieu jang sarji sugan atuh tarekahana. Abah teh dijabah dina cageurna deui atawa teu cager deui tetep keur abah mah boga ganjaran sabab tadi ge ukur ngajalankeun ibadah atawa amal. Oh ya. Keun ku abah yang dijarekahan sugan we Allah ngaijabah. Samaya puting ke abah moal balik ka jeung di dieu we bari rek rekes ka Allah. Sugan aya pituduh pikeun piu baleun jang sarji. Syukur atuh re abah rek di dieu mah. Keur abdi ge ngarasa beungah reug-reug bari sakalian pangubarankeun Kang Sapnan we teh. Nyaho-nyaho di lain Sapnan. Aki edeng nanyakeun bari ngareret ka Mang Sapnan. Iya sok karasa we mules beuteung geus tilu poe ayeuna. Gampang ubah mules beuteung mah ngarius we jaun babadotan. Jeung tai manuk, nyaho lain tai manuk Sapnan. Oh, tai manuk ama apu atuh. Heuh apu. Geurieus jeung tai manuk. Terus balurkeun kana beuteung. Lamun seueur beuteung ku kejo tong make jeungeunna. Perulukan we goreng bawang, tilaman ku ceblok nog atawa gebuk sakeureut, kontan sageur. Aduh, aing mah kasebelan di bangok bujul. Abung ge nya bujul aki-aki sok gegeran peduli deh. We jamaah ku daun bawayotan we dieu. Make tai manuk, tapi tai manuk nu sok dipake nyoba. Kirana abah rek campian heula ieu, bisi kabulu poe teuing. Cek Aki edeng bari ngunyang nangtung. Tuluy idit katampian ari Mang Sapnan mah harita maraban domba dipipir. Beuki peuting kayan tempat asa beuki jempling para mitra. Unggal pilemuran meuni simpe comrek di unggal imah meuni teu kadenge sora batuk-batuk acan. Sasari mah bada isa loba keneh nu kumalampreng, komo mangsana caang bulan mah di unggal buruan haneuteun ku barudak nu alucing-ucingan. Ucing sumput, ucing galah jeung sabangsana karesep budak. Tapi peuting harita meuni asa eueuh dangiangan. Nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang meuni beger. Ongkohan sabagian mah masyarakat di pakampungan. Namun barudak ulin sareupna teh sok gancang dititah ngampih ku kolotna. Majarkeun teh bisi aya sanekala atawa dirawu ku kelong. Tapi kitu sote baheula ku waktu ieu mah wallahu alam. Duka aya keneh nu percaya kana urusan tahayul duka geus eueuh. Harita malam Salasa langit sabudeurna poek mongkleng angkeup binuku pihujaneun. Teu sakumaha lida disada sora guludug gegeledegan siga nu ngoyagkeun pihujaneun. Angin ngagelebug akhirna geretak hujan meuni ujug-ujug ngagebret siga nu meunang nengtengkeun ti luhur langit. Di barung kuting buri nyai naudordar gelap barasa celeger gelap ngaceleger ting buri nyai ting beledag matak pika paureun. Angin ngaguru saru jeung ragragna sora hujan. Peuting harita Bimot jeung Mang Sapnan salakina can sarare. Bimot cukah cikih nyokot emer jeung baskom keur nandean cai hujan. Tina tingkara celak sabab kenteng loba nu pareupeus. Regenyeng harita Mang Sapnan ngangkat kasur ditabrukeun di tengah imah. Sabab di kamar ge palebah sare loba nu bocor. Sedengkeun Aki edeng ngadakluk keneh keur munajat mangrekeskeun perkara sarji hayang buru-buru cager ka Wasasari. Iraha rek boga milik gede atuh abahna, boga imah sagede pelok ge. Meuni bala locor, meuni teu kadung ngaganti kenteng-kenteng acan. Cek Bimot hatena ngarasa ngeri boga imah bala locor. Nya ya dibelikeun kana genteng seng meureun jempe alias moal dahar. Abah ge lain teh hayang umaome sabaraha nurutkeun cegawan nafsu mah. Hayang diganti ku gedong. Nanti mah nu pangkat urang bisa nyeuni mah gedong kuas batur. Wayahna we kudu ngawula ka sabar. Kudu ngawula ka wayahna, kudu narima kana alas diri. Urang ukur sakieu kulak canggeum bag jawak urangan sakieu. Ngarep-ngarep menang lotre kawas batur teu menang wae. Nah, nya moal meunang ari teu meuli mah tuh. Oh, ari meuli lotre teh sok sieun ngabulasin eleh. Nas dibelikeun kana sameleud teu dibelikeun kana lotre wedok. Umadang geus we jempe sanajan haban ngomongkeun imah butut ge. Moal nu mah ngomeankeun. Pikirkeun mah ngaturna we.
diberi risiko usalaki gitu ngatur kumaha ngadu resiko ti abah sing bisa ngajejeun anak gitu maksudnya lah bisa ngajejeun kumaha dibere ke resiko sapoe 1.000 perak ari harga beas nareke atuh sirikna juhur langit itu mah ku abahna dibere duit 1.000 perak beri biasa liter 650 perak acan samaleun acan meuli minyak tanah rek kumaha bisa ngatur-ngaturna duit 1.000 zaman ayeuna komo boga anak aya 3 opat mah acan keur meuli jajan anu geus sakola kudu bayar SPP tiap bulan acan keur alat-alatna piraku ku abahna teu milu koleng teu mikir ke jangar gitu oh nya kumaha atunya lah oh dibahaskeun yang lubana kita tanya teuing we tinggal rauna boga penghasilan saeutik beubeulieun sakieu ringkatna kurasa aku diri abah mah jadi jelema tahapan leutik bati ngeurik bati sedih boga pakasaban ukur kana buburu macul eueun kita macul sok miluna beul gamelan Tenggeuleuh miluna beul gamelan lapur beul koan geus abah mah daek miluna beul gamelan teh ka hiji kubutuhkeun kaperluan sapopoe babakuna mah kaperluan dapur kaduana hayang nanjeulkeun dina bidang seni budaya sorangan samare tukang ngarang kana dongeng basa Sunda geunya dan lain gede-gede teuing penghasilan kana pasti bakal dumi cinta kana seni Sunda pantes we rek leus ge sabab hayang nanjeulkeun seni dina bidang Sunda gitu oh seni basa Sunda maksudnya komo ayeuna sok rajeun aya penataran urusan basa Sunda kamari abang ngadenge cenah jadi kota Bogor aya gembungan ahli ibu Sunda cenah mun mana kitu ge geus diayakeun supaya seni budaya basa Sunda bisa ditingkatkeun sanggan ngalarapkeun basa Sunda ulah nepi ka pabaliut sugan we atuh ka hareupna aya harapan ngagumirakeun khususna keur para ahli seni Sunda umumna seni budaya di masing-masing daerah nu kapemilih ku bangsa urang gitu sakumna nya bat kata lanjuran ngomong deh adi awal geus hare mah nya mun teu kadenge batuk-batuk acan jeung eta hujan mah itu serusan ngajerak cek Mang Sapnan nanyakeun Aki Edeng bapana ngaso heula para mitra ngaso para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna kawin katujuh. Harita para mitra barang Bimot ditanya ku Mang Sapnan ngajawab kateuing atuh sugannya geus sare da ti magrib keneh kitu tingali keluar ujing deang atuh lamun can dibere tawaran cai kopi bisa ingin ngopi cek Mang Sapnan korejat Bimot nangtung tuluy ngojeng Kang Lol nempo tina lawang kamar kabeneran ari Lol ari korejat Aki Edeng ngorejat nangtung tas munajat samalah nyampeurkeun sarta nanya aya naon ieu mah yang Lol lemot eta cek Kang Sapnan pangnempokeun abah lamun can sare nitah Mang merekeun kopi cenah bisa barek ngopi oh nyari ka mana mah jeung nyanyakeun topi da abah mah teu gablek topi bari nyaho ge boga teh heula topi dina panan geus raget cek Aki Edeng salah reung samalukna nanyakeun kop topi anger abah mah geus salah reung teh lain nanyakeun topi tapi abah bisa rek ngopi ku abdi rek dipanginyukeun cai kopi nya suku lah tuh heuh abah saya ngopi di tadi keur naon si Sapnan geus sare acan keur ngajadul keneh we abah teh Bimot bari malih tuluy ngoloyong ka dapur rek nyician cai kopi oh ngajadul keneh geuning nya ari aja nu ngaguru di luar naon euy kapan hujan bah baru hujan gitu nanti wayah kumaha hujan deh cek Aki Edeng ge karita diuk hareupeun Mang Sapnan saradalila aya setengah jam bah banyak gua hujannya euy komo we badag mah da geuning mending ngaguru kitu jaba angin gede waduh kumaha tuh di mah dewek balocor temennya Sapnan mangani eueuh nu ngayongan euy geus moal henteu euy kasur lepet boyono we kuday hujan kun bae abah da di dieu ge sarua balocor lah moal hade balik di bagan harita para mitra teu lila Bimot nu cai kopi 2 cangkir seng mending ngebul keneh gek Bimot diuk dijieun Mang Sapnan salakina tah ieu cai kopi bener aya seungit euy aduh cing urang hiji-hiji ku abah cek Aki Edeng cegana cangkir tuluy nginum cai kopi meni nyuruput kumisna anclom kana cai kopi alhamdulillah aduh meningunya kopi demot karasa merengkel kanya bojit ye pokna bari ngecagkeun cai tuluy nyusutan bibir ku tungtung sarung kumaha perkara jang sarji teh geus dipangneangankeun ku jalan batin abah cek Bimot Mang ngaran nanyakeun urusan jang sarji bari diuk nangis sendra da ngadeuketan Aki Edeng aihu abah teh sabobokeun rek nyarita ieu ngan hanya ka waktunya kaburu beak ieu